ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang narima urang dah ya Allah ya Rabb alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju tetep alhamdulillah ya Rabbi narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak narima qada jeung qadar alhamdulillah kan hese narima qada jeung qadar. Udah sok kajoa kan tuh biasa mah. Nemah ya Allah ya Rabb geus aya qada jeung